Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas pembahasan bahasa Sunda untuk kelas 4 halaman 46. Pada halaman 46 ada pertanyaan, sabada maca bacaan di luhur pek jawab pananya di handap. Anu kahiji, aya sabaraha urang sobat midate saha wae? Maka jawabannya sobat midate aya 4 orang. Sobat midate nyaeta Saiful, Fahmi, Karsim, jeung Hendra. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, naon pakasabana Bapak Fahmi, di mana tugasna? Maka jawabannya pakasaban Bapana Fahmi nyaeta dokter. Bapana Fahmi tugasna di rumah sakit. Pertanyaan yang ketiga, naon pakasaban Bapana Mida jeung Saiful teh? Maka jawabannya pakasaban Bapana Mida jeung Saiful nyaeta guru. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, ari jenatna Bapana Karsim baheulana tukang naon? Di mana? Maka jawabannya jenatna Bapana Karsim baheulana tukang beca di kota. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, cing sebatkeun naon pakasabanana Inung jeung Bapak Hidap? Untuk pertanyaan yang ini jawaban setiap siswa pasti akan berbeda. Kakak mengambil contoh jawaban seperti ini. Pakasaban Inung jeung Bapak Kuring nyaeta guru. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.